Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun wasta abdi Rehma Manikam di kelas 10 MIPA genap sareng tepangkeun wasta abdi Raka Revali Ramadio kelas 12 di SMKN genep. Di dia abdi bade ngawancara Puraka kanggo tugas bahasa Sunda ngeunaan COVID-19. Kumaha pendapat Puraka selaku pelajar karena COVID-19 teh? COVID-19 ngajin anuran sadaya jantan melakukan pembelajaran jarak jauh sareng jerangna interaksi sareng rencangan. Namun COVID-19 ge ngajin aruran kudu bisa merhatikan kebersihan sareng kesehatan. Nah, terus naon anu kedah dilakukan ke masyarakat dina pandemi COVID-19? Abdi salaku masyarakat kudu bisa mematuhi protokol kesehatan sareng ngalakukan 3M nyaeta ngawasu pandangan, ngangge sabun, ngangge masker kamana sareng jaga jarak. Nah, terus kumaha sikap Puraka karena pembelajaran jarak jauh? Pembelajaran jarak jauh kurang efektif kusabab can sadayana siswa gaduh alat komunikasi sareng internet nu kirang memadai. Terus naon harapan ka payuna sabada COVID-19 leungit? Harapan abdi nyaeta bisa sakola supados normal sarang bisa melakukan kegiatan supados tiasana. Hatur nuhun ka Puraka anu tos tiasa jadi narasumber dina wawancara ieu. Sami-sami. Sakitu nu di kapihatur ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu